Nih seberang euy. Pusing, sandal apa deuy? Dang nih. Sandal euy. Jam teror apa kumaha euy? Pemata aing. Goreng mana geng? Wih, Goreng mana euy? Bener nyapakeun euy. Mantap ini. Sekarang kita makan sama telur yang agak tutung jadi guys. Apa? Trek. Harumnya. Kita cobain. Kunjung sangun euy. Ada orang nyokot sangun ada. spek pengangguran itu. Spek pengangguran. Semuanya sangunnya. Kudu loba aja spek pengangguran mah. Ya tegawe. Nah, diharap mencicipinya makanannya. Cuan si gabung euy. Euy. Berarti dia mah ada dar ya. Panas euy. Udah kayak sekeras lagi deh kan. Do pagawean. Oh, gening anu ngaberak ya. Terus nih. Ngaberak. Tumun diaurkeun ame tere badi recik geura. Arah walata. Oh, ame walatranya. Apa dia? Oh, saya kolong deh kali. Mana deh kali. Macam itu sampai di hari-hari we. Macam kieu deh ka waduk teh deh kae. Me agi nih sekarang ringis deh kae. Aduh. Long Obeh lah gitu meper kudaon ah. Anjir. Bayar gokil mah. Ini kan tahunnya. Ini sabu ya. Ning aya sabuin lagi itu seperti itu aing. Kening kedar we kerek dar budak teh. Wah, kaberangan eta budak. Luar itu. Boy, sinar medar wayah kieu euy. Bro, itu dong makan. Itu berapa nih dahar euy baru mandi. Taruh mana? Oh, gitunya. Betong diuknya, diuk. Mana? Gitu tumben ka dieu ka urang rek minta dahar lain. Aya tuh sesa ucing bade moal. Lain deh kayak teh kesel udah jadi kadi sugan we gitu mana kopi jeung rokok. Kah, geus aya meureun 3 poe mah teu ngarokok. Gitu. Ari teh berarti ngalahin kudu jeung kopinya. Beli atuh modal. Pandek teh keur boga duit teh kah. Cuma modal imane udah jeung kopi mah. Eta mah dar jeung naon euy? Bener. Nanti dahar teh ya dieu teh geus beres yeuh. Jeung nok da jeung hayam mah da teu boga duit urang yang beulina. Jadi urang teh jeung nog dahar teh sami ngunurun. Mari bangsa hirup sia teh. Hayang jeung hayamna lain, kalem ku anak dipangneangankeun arek moal. Bener teh Bu, mun hayang kembalikan hayam ka urang. Berarti urang teh meureun kita dahar jeung hayam gitu nya. Nuhun pisan atuh Bu gih. Kaulah teu madare batu monyet. Sakumaha rupa goreng oge aing mah kabaturan dekat korea teh euy. Teu cara maneh? Heuleh lah tungguannya di dieu. Nyokot lah ya mana nya? Cing. Makan jeung ayam. Wah, di we teu kacida aya we. Duh milik naon we tipe ting euy. Makan jeung ayam. Tungguanna. Bismillah ayam teh euy. Sigana resepkeun sigana mah dahar jeung hayam si eta sabuy. Paling ya. Si goblok. Arek ditungguan jelema teh. Nyaan yang dahar jeung hayamna teh. Sampring wae ya.
Si kehead may tungguannya tadi aing teh. Bu, Prince balik euy. Mana hayamna tuh orang cepat teh dah harga hayam nih buru nih. Oh, ka dieu. Buru tuh ka dieu. Bener mah teh hayang. Mana tuh buru geus kuat orang dah harga hayam buru. Encang kuat itu sangguna buru. Nya kosmos. Buru. Nah, udah harga hayam kieu. Nu gitu. Maksud aing di chicken. Bae dasar dari hayam deh. Aing kumaha darah atak kieu. Kan beda nya. Ya Allah Gusti Agung aing tadi nungguan. Karena aing jeung atahna di darah kieu teh kumaha aing ngadarna kieu nya? Gabung aing kumaha ngadarna kieu patut mah maksud aing teh chicken nyaho teh chicken. Manya aing kudu ngadarna kieu mah euy tuh. Hese. Pancek maneh dahar jeung hayam lain geus laksanakeun ku aing teh hayang maneh biar nyebut ka aing monyet sia teh. Geus lieur rek aing ngabandungan maneh ka ning balik deh nya. Ojor lah balik malah. Puluh ku hidung sama. Aing cerita teh tinganan. Wah, teh bener-bener tinganan. Dia kumaha ieu hayam mah, Bug. Nih jual ku aing.